Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Tekuhan teu mitra acan oge manehna ngab nyarita ngadadak ke lampu tengah imah sepaneng atureup weh jadi rada poek kritik kitu kolebat aya jirim awewe anu sok nembongan teh siga anu kokolebatan pundah pindah sakapeung ngolebat ka tebeh kenca sakapeung ngolebat ka tebeh katuhu nempok kitu renjag is ngarenjag rek ngabejaan kasalakina tapi biwir srek sapok-pokkeun ngomong teh meuni teu bisa. Nah atuh anak cilagadeg teh jirim awewe ngajilagadeg nyampak di tukangan Kang Heru salakina gebeg atuh is teh ngagebeg awak ngageter basa nempo panon eta jurig nyidar sih molotot ka manehna huntuna katangan kekerot nahan kaambek buk cawig-wig teu kaurus curug jurig kun teu nyidar sih diantalkeun kana bibirna anu gadaring hideung terus siga anu nyarek malah kawas arek nyekek ka Kang Heru dina kaayaan anu samodel kitu Iis langsung ngarti kana pamaksudanana intina lamun manehna balaka kasalakina hartina eta jurigun teu nyidar sih teh rek nyekek Kang Heru salakina atuh geus kitu mah bab wae Iis teh ngabetem niat rek bebejangeunaan eta jurig jadi bolai sanggeus dina hate boga niat kitu mah kawas nu surti les weh jirim jurigun teu nyidar sih teh ngaleungit teuing ka mana ngarelesna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu teuing Iis anu limperan teuing geus kitu kuduna nepi ka salaki indit gawe deui oge manehna teu bebejana naon malah poho sama sakali tug nepi ka umi nu teh lian iwal tinu boga kontrakan teh ngurunyung datang bari jeung mawa nini salasi ka wawuhna teh tah tidinya mah karek Iis teh inget deui. Assalamualaikum Iis cek umi bari langsung asup ka jero da apal manehna keraya. Waalaikumsalam umi mangga kalabat umi tembal Iis bari netep ka awewe anu lempang nuturkeun umi ditaksir ku Iis umurna moal jauh ti 70 tahunan make jilbab beureum saheab dangdanan basajan tapi si mana geus beda sorot panona jiga pinuh ku pangeussi ilmu batin cenah mah eta teh baheula nama paraji tukang bebantu anu ngalahirekeun huntuna geus ompong pipina geus kemongkakan ku umur anu geus manjing sareupna katangan pisan kitu teh basa Iis nyolong krong ngajak sasalaman ka manehna. Iis ngahajan ini salasi teh disusulan dititas si dadang umi teh dahariwang ari pek teh cenah ku kabeneran rek ulin ka taun umi nyantos we diajak ka dieu ku umi teh meh teu kudu jauh laras teu nini saur umi bari gararet ka nini salasi. Semohon aduh ka kumaha jalo-jalo we nini teh hoyong ka dieu
Ari pekte yang dadang nyusulan. Katambah kadalasan aya pesanan tahu Cibuntu. Siakan tenan we ngabujang ka dieu. Tembal ini Salasi Mairan cenah mah kabeneran aya pesanan tahu. Kukitu teh mah is ge percaya da jeung enyana ari tahu Cibuntu mah geus kasor ka mana-mana. Pan kontrakan is teh asup daerah Cibuntu keneh eta teh. Hatur nuhun Umi oge nini. Tembal is nganinikeun deges kolot. Tos keur samaraoskeun ka abdi. Hapunten abdi moal tiasa malas kasayan Umi sareng Nini. Mugi Allah anu malas kasayanana. Is nyarita nganuhunkeun kalayan Daria. Ih kan bae atuh Iis. Cek Umi. Da geus wajib tulung tinulung ka sasama mah. Lamun teu pada urang jeung saha deui atuh. Ya, kari-kari ayeuna Iis ngontrak di imah Umi. Ari Jang Heru. Geus bebeja ka Jang Heru. Cek Umi tumanya. Henteu Umi. Nah henteu. Tadi nama bade wangi tadi wabartos temu. Tembal is teu kebat nyarita na kusabab kaburu sieun sorangan. Tapi beda jeung Nini Salasi. Manehna mah siga anu surti malah pok bisa nyarita. Hapunten sadacananya. Ba Umi kitu deui ka Iis. Sanes ini nyanyawanan kan urang nyaho. Komo deui ngaleuyan mah ieu mah ampun para lunting. Mung ieu mah sakapendak Nini biasana sok kitu eta teh. Sok dibere poho jeung kasama kasarna mah heueuh penasaran masuk kitu biasana teh embung arulin jeung anu teu dipercaya ku manehna embung ari nulian apalon esuling ka jalma anu kudu maneh dipercaya we eta teh boh nembongan boh nyarita. Cek Nini Salasi kalayan Daria. Bari netep seukeut ka tukang genis. Berenggah kitu gebeg is ngagebeg reuas. Bari ngomong na jero hatena. Maksudna si Nini naon ieu teh? Anu dipercaya, teh dipercayanan ku masih teu ngarti. Cek is can ngarti. Acan lagi leungit karuasna mitra ngadadak bulu pundukna ting sariak. Padahal harita teh karak jam 4 sore. Mitra kaum dangu. Ari Umi jeung Iis ngan bati kerung. Basa Nini Salasi siga anu keur nyarita sorangan. Tapi teuing jeung saha. Ari ningalina mah katukangeun awak Iis wae. Sanggeus kegerendengan sorangan terus Nini Salasi teh unggeukan. Geus kitu mah pok nyarita dipokeun ka Umi. Ya Umi. Ayeuna mah ulah kabalang nulungan kagok asor kudu nepi ka rengse ieu teh. Goneng neng Darsi teh aya tepi konon nya sasatna mah rek meta tulung ka Iis geuningan. Cek Nini Salasi. Umi mah teu dipenta oge bakal nulungan atuh Nini. Sakamampu Umi nah aya naon kitu Nini. Umi siga ngawakilan pananya Iis. Teu lila Nini Salasi nyarita deui. Ayeuna mah teh acan waktosna kin atas magrib nya. Ngan wayahna budak Iis sandak heula ulah aya di dieu hawatos. Cek Nini Salasi nyarita beuki nambahan kapanasaran. Sedangkan Iis teu mani nyarita naon ngan saukur weunggeuk.
Mitra kaum dangu tiluanana uplek ngobrol sabari nungguan maghrib. Ngaler ngidul anu penting nyambung. Ringkesna carita sanggeus salat maghrib Umi mawadira anakna Iis teh kaimahna rek diasuh di ditu cenah kumaha kasauran ini Salasih teh. Gaduh abdas keneh tuh. Muntas batal sok abdas deui sok. Cek Nini Salasih kagis sanggeus budakna dibawa ku Umi. Gaduh keneh Nini, gaduh keneh. Is nembalan pondok bari hate keketegan tepuguh rasa. Nempo peta Is model kitu Nini Salasih jiga anu surti kana hatena pok ngomong deui. Ulah salempang Is. Kan urang pasahkeun kanu kawasa anu ngusik malikeun diri urang. Sok aya nya. Mimitian ku bismillah aya. Insyaallah bakal lancar sagalana. Nini Salasih nyarita dibarengan ku imut nembongkeun pipina nu geus karamong sangkan Is tenang. Mohon Nini mohon. Terus ayeuna kumaha abdi? Tanya Is. Sok pangnijukeun kopi bae heula ayeuna mah. Nini asa hayang ngopi ya teh. Taloba catur jeung teu kudu dititah 2 kali. Is meru ka dapur rek nyieun ci kopi. Tapi barang rek ka dapur na atuh anu gok teh jirim awewe anu sok nembongan ka ciri keur ngajanteng we tukangeun bari nukangan gebeg Is ngagebeg. Suku harita keneh asa leuleus ngaleper. Gilek Is malikeun awakna kolebat jirim teh. Molebat terus ngajanteng di juru dapur. Basa Is rek asup deui ka imah tapi kaburu dihulag ku Nini Salasih. Tuluy nyan si kopi jug. Moalna naon? Cing tenang anggap eueuh. Cek Nini Salasih jol nyarita kitu. Mitra kaum dangu sajongjonan Is ngajanteng teusik teu malik. Bari angger netep jirim jurig Nyidarsi anu keur nukangan dirina bari jeung aya di juru dapur. Nyang hareup anu tembok si jurig teh. Teuing ti mana datangna? Ujug-ujug Is teh boga kawani lalaunan katayap lempang meru kana lomari pada nyimpen kopi. Leungeun ngadareg-deg bari tungkul teu wani rutret. Aya kana 2 meter antara Is jeung manehna teh. Hendak catur leungeun anu ngaleper mah gelas kot ka paket rok bekat ku ngadareg-deg. Niuh ci kopi sagelas oge meuni ku asa lila karasana. Jirim si awewe teusik anggar nonggongan komodo nyamperkeun mah cicing we kawas patung di tempat anu tadi. Sanggeus rengse mah tuluy guragiru Is teh asup deui song kopi diasongkeun ka Nini Salasih. Is konda moana naon? Cek Nini Salasih bari gubujeng. Itu geuning ngajanteng di tempatna tuh. Anu kali itu mah gumantung urang ya gelis. Lamun urang sieun manehna beuki kuat. Ya, lamun urang wani manehna baris leuwih lemah. Sok ayeuna mah urang rengsekeun. Nah, udah tuh sababna Nyidarsi penasaran jeung ngadeuketan bae ka Is teh. Sok, calik gelis. Cek Nini Salasih nyarita. Is nembalan ngan saukrunggeup. Sakaes Nini Salasih ngaunukeun bensin nu dibawaana terus nyeungeut rokok bari nita Is diukarepeunana. Sok diukadinya. Bajakeun bismillah sanaktu nya. Nini rek kudu heula bari ngopi. Cenah, atuh geus kitu mah Is maca bismillah harita keneh. Sok maca syahadat sarua sanaktu. Terus Nini Salasih nita macakeun syahadat sarua sanaktu. Rengseta analeng weh rarasaan asa aya cahaya anu nembrag kana awakna. Siut, seblag. Les weh.
Iis teinget naon-naon. Tapi barang sadar dirina teh geus nyampak di imah Nyi Darsi nu aya di gigireun imah kontrakanana teh. Anu kuari imahna teh kosong, tapi mungguh kaayaan harita mah di dinya imahna teh resik beureung jeung aya pangeusina. Lampu harurung, siut, jeleg gue. Iis geus aya di jero, terilak adenge aya suara awewe tengah tuwuh. Dedegan rada lintuh, ngomong ka hiji awewe nu keur diuk dina kursi nu telian iwal teh Nyi Darsi. Nyarek neangan anu kumaha deui atuh Darsi. Pan geus puguh bobot bebet jeung bibitna jang Rudi mah. Cek eta awewe tengah tuwuh nu telian iwal ti indungna Nyi Darsi nyarita hareupeunana. Ari Nyi Darsi angger ngeluk tungkul. Bereh teu jauh ti dinya katempo kuis aya lalaki tengah tuwuh nu telian iwal ti bapana Nyi Darsi. Tapi aya anu aneh. Sidik Iis nangtung di hareupeun maranehna, tapi weleh eueuh anu nengetan saurang-urang acan. Malahan siga anu teu ngadenge waktu Iis ngomong oge. Eta Nyi Darsi teh. Eta Nyi Darsi teh. Cek Iis rada tarik teu kuat ku rasa reuwas. Ujug-ujug pok pengen ngomong gitu, tapi anggar sararea teu malire mitra. Awak Iis oge ngadak-ngadak teu bisa indit ka mana. Siga kasirep kudu nyaksian sakabeh kajadian anu karandapan ku Nyi Darsi di imahna. Ayeuna katingali bapana nu nyarita. Geus dipahetkeun, minggu isukan kolot Rudi rek datang nanyaan. Ceuk bapa mah tadi mah we, naon ese na atuh neangan lalaki nu boga pangkat teh. Jabat tentara deui. Sok rek neangan naon deui. Ieu mah ngadun hayo we ngudang-udang manggang boga naon atuh tukang dongeng manganggang mah alah pangasilanna oge teh sapira. Hayo wae ngeukeun manganggang geus mending ka si Rudi tah. Boga jabatan tentara deui. Ceuk bapana. Wah itu. Jadi mau ka manggang kieu teh. Cagor. Ceuk bapana katingali pisan ku Iis Nyi Darsi bangun alum bari reumbai ku si mata. Siga nama Nyi Darsi teh teu narima lamun kudu dijodohkeun ka Rudi anu cenah lalaki nu boga pangkat. Malahan bieu kadenge cenah Rudi teh tentara. Meureun hatena Nyi Darsi mah anggar wae ka manganggang mitra. Agur. Satuluyna mah Iis teu bisa nolak. Siga kudu nyaksian kahirupan Nyi Darsi. Kahareupna. Basa keur hirupna. Tapi anehna marehna teu bisa ningali ka Iis. Malahan Iis ge teu bisa kukumaha iwal ti kudu nyaksian wungkul. Cunduk waktu ninggang mangsa singkat cerita Nyi Darsi ngajatuh rami jeung Rudi anu boga pangkat tentara teh. Hajat kawilang rongkah ningali kaayaan kolot namah anu lubak libuk ku dunia harta barana majar teh lamun wajah ka wajah mah geus tangtu hirupna bakal ngeunah Nyi Darsi teh. Apan cenah Rudi ge boga pangkat geus tangtu budak jalma aya. Kitu pok-pokan kolot Nyi Darsi oge basa keukeuh mamaksa ngalaki rabi jeung Rudi teh. Ari Rudi ngaku nama orang seberang anu pernah di balik papan datang kadinya ukur opatan limaan jeung manehna.
Indung bapakna katut emang jeung bibina. Ari kolot na Darsi, sanggeus Darsi kawin ka Rudi mah terus pindah imah ka nu hiji deui. Imah nu ayeuna mah eta nu ayeuna dibikeun ka Darsi, pikeun ditempatan jeung salakina. Ti poe ka poe ti minggu ka minggu Darsi kakarak bisa narima Rudi. Dina pikiranana geus tumarima kana takdir anu geus diguratkeun ka manehna. Ngaulaan salaki sakumaha mistina tug nepi ka kakandunganana. Singkat carita 3 bulan sanggeus ngalaki rabi pok Darsi ngomong ka salakina. Kusabab salila 3 bulan satu tas kawin teh salakina teu gawe-gawe. Abang, kenapa belum dinas-dinas? Emang dikasih cuti berapa hari? Cek Darsi dina hiji poe tumanya ka salakina. Sebab manehna teh ngarasa aneh mitra ongkoh tantara, tapi ti barang kawin nepi ka ayeuna salakina acan indit-indit wae. Estuning aya di imah teu bina ti pangangguran. Sudah, jangan banyak cakap. Kalau kurang duit minta saja sama orang tuamu yang kaya raya itu. Tembar Rudi nyarita tegeug. Darsi kerung balik garecok na jero hatena. Nah jol kadinya lompatna. Maksud aing mah yang nanya nah jol lompatna kana duit. Cek na jero hatena. Antuk nama manehna teu loba nyarita bisinya salakina teh dibere cuti na lila. Atuh geus kitu maleos manehna teh ngaleos ka kamar ceuk dina pikiranana bisi pipaseaeun. Mitra kaum dangu ari pagawean Rudi sapopoe bekilila beki ngabingungkeun wae. Init isuk teuing ka mana balik tengah peuting. Malahan aya kalana balik teh subuh. Tinsa kandungan Darsi geus 4 bulan leuwih. Bulan nu keur memejeuna sagala hayang jeung uo wae sarebel. Tengah peuting basa Rudi karek balik, Darsi hayang sangu goreng. Tapi Rudi lain dipangmelikeun kalah dicarekan bebeakan. Mayar teh ogoan segala hayang. Mineungeuh kitu Darsi ukur bisa ngusap dada ngabandungan salaki kitu peta teh. Tapi mitra kena ku paribasa. Sabuni-bunina nutupan bangke hiji waktu ka ambe oge. Kabuktian pisan basa harita Darsi karek balik ti imah kolotna. Barang rek asup ka imahna nyampak aya tamu. Anu bareto kungsi ngaku emang jeung bibina Rudi basa kawinan teh. Satadina Darsi terek langsung asup ka imah, tapi barang ngadenge obrolan anu rada aneh, manehna ngarengkog tuluy mipir heula ka jalan tukang bari ngadidengekeun. Nyaan pinter maneh Marud. Kolot Darsi nepi ka bisa katipu kitu euy. Percaya we lamun maneh teh tentara. Ceuk lalaki anu ngaku emangna Rudi. Aing teh atuh. Kadenge Rudi nembalan nu ditungtungan ku seuri anu nya kakak. Lain kuring mah soal persenan kumaha bos, pan ieu geus hampir setengah tahun bos. Ceuk awewe anu ngaku bibina Rudi. Kalem soal eta mah tante, engke lamun imah jeung aset anu lain geus ganti ngaran ku si Darsi, karek kabagi. Kolotna can modar euy. Can modar. Ceuk Rudi deui. Maneh mah betah meureun peda si Darsi geulis. Tah eta nya. Jadi dilila deui nya. Diluli-luli persenan bos. Tenang atuh ulah salampang euy. Lebar keneh. Pan maraneh oge geus apal tujuan urang. Lamun urang ngawin si Darsi ukur hayang hartana wungkul. Geus ka pemilik urang balah kari dia talapung we naon hesena di talapung. Mitra kaum dangu, peuting harita teh kabeneran keur mejehna caang bulan. Malah mabra pisan peuting harita mah bubuhan meneran nencak purnama. Cekas bengras tetenjauan oge kawas ti berang bae.
Langit lenglang bersih taya aling-aling anu ngahalangan. Kakayon oge nu di kajauhan bae nu katenjo peuleuh-meleuk teh. Nu di buruan mah kekembangan jeung tatangkalan minangka iuh-iuh lembur, sidik pisan runggunukna, malah tetela kalangkang nu ditungkulanana. Dina kaayaan anu samodel kitu, di jero imah anu keur ngobrol masih keneh badung dengan. Demi nyedarsih masih keneh ngadempes we ngadengekeun di pipir. Awak ditapuk ku reungit geus teu dirasa. Malah nu nyocoan oge teh ditepak-tepak acan da bisi kadengi. Telila celangkeung kolot nu baheula diakukeun mamangna ku Rudi teh ngomong deui. Ari etan teh curiga. Maneh teh indit wae apan ngakuna maneh teh tantara mata kolot sidar-sidar ngawinkeun oge. Cenah ngomong ditujukeun ka Rudi. Alah gampang eta mah tuh, gampang atuh Om. Ya, jengkol aya usumna Om. Da ekol mah eueuh usumna tuh. Eueuh usumna, gampang ke kadeneangan alasan. Ceuk Rudi bangunan nu enteng. Mitra kaum dangu ngadenge kitu gebeg Nyidarsih teh ngaranjuk kaget. Henteu nyangka lamun kolot jeung manehna ditipu ata-ata ku Rudi nu kiwari geus jadi salakina. Asa nyeri hatena teh nyeredet alah batan digerihan ku hinis. Aratel ku reungit anu nyarocoan jeung nyeri ku reungit teu pati dirasa kusabab leuwih nyeri hatena dina mangsa harita. Kusabab atra pisan bieu kadenge cukang lantaran Rudi ngawin manehna teh iwal ti hayang haretana wungkul. Malahan anu cenah ngakuna Rudi tangtara oge geuningan wadul. Atuh leket teh awak Nyidarsih teh asa leuleus rumpuyuk weh manehna ngerumpuyuk di sisi tembokan. Aduh Gusti. Geuningan kieu tungtung aduh Gusti. Cek Nyidarsih mehna bingung nya kudu kumaha. Nu antukna nepi ka tamu baralik oge, Nyidarsih masih keneh cicing di pipir imahna. Barejeng ditapuk ku reungit jeung rametuk. Asa eueuh tenaga arek asup ka jero deui oge. Kaum dangu menang sababaraha waktu mah Nyidarsih ukur bisa ngahuleng ngaraga meneng telemek teu nyarek. Tapi sanggeus mikiran hal anu geus kajadian, ras ka kolot, ras ka salaki, ras ka anak anu keur dikandung, manehna jadi ingat kana purwadaksina jorojoy boga kawani. Teu bisa kuring teu bisa ngantep jang naon boga salaki ari boga niat hade siga kitu mah. Duh anakin hampura mamah. Cenah cek Nyidarsih bari ngusap beuteungna sababaraha kali nu keur bureuyeung. Lain mamah arek misakeun hidap jeung anu jadi bapa hidap, da geuning bapa hidap teh kitu peta. Cek Nyidarsih dina jero hatena bari nyabak beuteung. Ras inget deui kajabang bayi anu keur dikandung rek nincak 4 bulan lilana. Geus kitu mah jung mahena nangtung, ketayap ka hareup, kulutrak asup ka jero imah. Breh katangan nyampak Rudi keur diuk ngabeuhay dina kursi. Gantawang weh, Nyidarsih ngagantawang menta diserahkeun. Bang, serahkeun ayeuna keneh. Cek Nyidarsih tandes. Hah? Ngomong apa kamu? Serahkeun ayeuna keneh. Ngomong apa sih kamu Darsih? Saya nggak ngerti bahasa Sunda Darsih. Cek Rudi ngabohong. Anu memang aku nama hati bisa nyarita Sunda. Sabab cenah lain pituin Sunda gitu, tapi asli balik papan. Kuring geus apal maksud jeung tujuan anjeun. Tadi kuring ngadengekeun di pipir. Cek Nyidarsih tandes. Alus lamun maneh geus apal mah. Ayeuna arek kumaha maneh ha? Cek Rudi teu burung nembalan ku bahasa Sunda. Majar teu bisa teh. Bari cangkat nangtung. Kuring arek bebeja ka kolot kuring. Arek bebeja ka kolot kuring arek menta timbang mereskeun ayeuna keneh. Cek Nyidarsih bari ngaleos. Oro kaya barang arek ngaleos gep teh leungeunna ditewak ku Rudi.
laju diparioskeun ka tukang. Kamana sia ulah macam-macam sia lamun hayang salamat ah. Cek Rudi bari nyantak. Aduh, lesotkeun sia Rudi. Cek Nyi Darsi minta dilepaskeun bari tetere jalan barontak sakuat tenaga. Cicing sia tong tetere jalan sia. Hayang dikenca sia ku aing ah. Mitra kaum dangu tapi Rudi anu memang dasarna lain jelema baleg beukit tarik marioskeun leungeun Nyi Darsi. Aduh, nyeri sia Rudi. Nyeri lesotkeun. Aduh, nyeri sia lesotkeun. Nyi Darsi ngajerit bakat ku nyeri. Nah atuh hiuk bak we. Nyi Darsi jadi boga kawani. Ngan habak we neje. Pas pisan kana palangkakan Rudi, hiuk jebrod. Wadaw! Nyeri goblok. Rudi ngajorowok bari ngagoblok-goblok. Nyarekan. Polonyon Nyi Darsi bisa lepas. Atuh geus kitu mangan beretak bae mehna lumpat muru kana panto. Tapi oro kaya barang rek keluar pisan. Bukna kaburu dijenggut ti tukang. Arek kemana sia setan? Teu anta parah deui martela ngembang bolen ngan gedebut bae Nyi Darsi ngajengkang. Aduh! Nyi Darsi ngajerit. Najan jeritan oge taya gunana. Sabab taya anu apaleun, taya anu ngadengieun. Lamun dirina keur ngajanteng di dinya bari nyerangkeun. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.